Ketika orang memandang babi, di Al-Quran 4 ayat menyitir tentang babi. Babi itu diharamkan. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah, ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saru hajeng orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya harap, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Eueuh nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun, setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Itulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyanah teu ngalawan ka urang. Naon atuh?